goblok sia teh. Geleh. Kebak. Mang, turuan, Mang. Tulung. Jangkar kehe di sia teh gara-gara Coba sih. Bangsa tuh, anak cari-cari daging. anak dewa. Aing mah beas tinggal sakit. Atuh mah cukup jangka aing nanya. Coba aing nyum ka si emak sugan we dibere deui kaos kamari. Alas Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, sinario no yakin ka dieu. Kudu mah Nur teh aya pangabultu arek minjem beas saleter mama. Oke, lamun misalkan budak geus ngawesel ku Nur dibayar mah tenang we. Bakat da maneh. Aya pangabutuh ina. Bulan kamari menang bantuan di pemerintah. Ora Tong sok kitu mah jeung tetangga mah kudu silih bantuan moal mah engke mah teh butuh ka Nur. Jadi ku Nur atuh dibayar. har lain kitu. Kan di kamari ge mun nginjem dibere, tapi asa teu mayar-mayar. Nya pira ge nginjem beas atuh saleter ke dibayar ieu. Lain ku saleterna, maneh teh geus 2 minggu nginjem teh. Dikumpulkeun mah jadi sakarung. Si emak mun perhitungan gitu nyakeun atuh mah soke dibayar lah ku Nur lamun misalkan budak geus ngawesel mah. Daguan atuh. Ya, Alhamdulillah ikhlas teu mah ieu. masing teh ikhlas di anger dibawa aku mana. Nya atuh lamun teu ikhlas mah bisi kete gigih di sanguna. Geus tah jig-jig gini tah. Atuh mah nya. Nuhun ya mah ieu mah nya. Sugan eupleu boga tetangga teh. Ngapoe nyem beas. Mak, assalamualaikum mak. Mak. Mak, atuh mak ih. Tulungannya. Aya naon, Nur? Milu nyumput sakedeung we. Anya itu pak aya kasih obak emok sunadih pak. Bakat maneh makan hutang teh nya. Heuh bisik gubul kaburu kade bejakeun we eueuh nya kota gitu nya. Aya milu nyumputnya sakedeung nya. Jig-jig gitu. Heuh atuh. Siapa aja? Cing banget empok. Nur. Halo Nur. 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 Wah, di rumah ada si Nur ya? Tadi mana isu keneh geus. Ini si Nur mah. Duka ka mana? Bilang aja, awak kurang pagi jumpa dia. Isuk deui mah adzan subuh geus datang ka dieu. Mun bisa mah salat subuh di dieu. Meh panggih jeung si Nur. Jangan bercanda, Mak. Bilang aja, bilang ada awak mau jumpa dia. Oh, nya keun, dibejakeun. Mana yang
gawekeun pot wae. Urang mah ih. Ngeus tuluy, ngeus aman. Aman. Ngeus apa? Mangga. Heeh, Jik. Anu poho. Mak. Duh. Aya naon deui? Nur maneh teh. Aduh, Ampun emang nginjem deui beas, dia nu auran beasna. tompoyo siram mak. Aduh, deman. Aing mah make auran tuh udah tadi beasna. Nyau sih mah teh galak. Moal dibere deui oge. Ah, Iya beas jeung mana mah. Hayo we nginjem beas unggal poe. nya tuh mah ampun ah. Bang satu dasar anak toke. Hei Batak, mana pokok gua kepanon tuh? Aduh. Aya naon cenah di luar teh gara neng kieu? Ngaganggu keur heis wae ah. Ayeuna teh aya dangdutan euy di lumur sabelah teh. Ah, mingkana wawajo. Bae ah, kosi mah teu mani ge, da geus kasep ieu. Jadi ya mah ya aja dangdutan teh. Ya bu banyak kudu kieu ah ganti gaya ah bu mah boleh keukeun era. Dasar. Yo. Naon ari ecem long teh jiga nu aneh kitu? Ai maneh ka mana mah gaya kieu? Rek nempo dangdutan atuh ceuk. Sakieu geus rapi. Manya nonton dangdut baju dinas kieu. Gawe ka undangan wae. Apa nurutan anak muda atuh ceuk kosim teh? Cila. Di diuk. Naon di wae ari ceuk? Aja rek nitah ieu. Rek nitah naon ari ceuk? Ieu nitah pangmelikeun beas, uut jeung gemuk. Ieu duitna 350.000. Kade belikeun. Ke ari ceuk. Pan geus pugu kosim teh rek lajo dangdutan. Hayang mung dahar ai maneh. Heuh atuh ceuk. Nya keun. Naon wae ieu teh? Beas, uut jeung gemuk. Nya atuh ceuk. Kosim ini teh lah. Assalamualaikum. Salam. Goblok sia teh. Aduh, Bang. Teu sia teh motor teh. Ampun atuh ka ciri. Ka mana ieu maneh? Hareup, Bang. Mending milu jeung amang laju dangdut. Ayo atuh, Bang. Turun. Sama meh laju dangdut, amang rek nitah. Oh nya. Siap. Pangmelikeun beas, uut, jeung gemuk. Kasahakeun. Ieu duitna kasih makeun. Oh siap. Ye, duitna cek lang. Amang nginjem motor. Oh sok pakai motor mah. Kadenya? Siap. Dadah pace, amang laju dangdut lah. Goblok si kosim mah. Kumaha meuli beasna ari motorna aing gubug mah. Ah, moal bari sare ah.
Aduh. Ngalamun euy. Tah. Ngalamun bidadari edah, duh, sudah tepangi. Nah itu si Desi Pace. Cobaan kasih Pace sudah boga duit. Aya si Esi judes guys. Coba galak posisinya. Mending sare lah dibatan mikiran awe. Iya, karena mana di dia? Bermikiran bidadari edah, lieur sila tepangi-pangi. Hayo we atuh di pikiran. Iya pugu. Ari teteh rek ka mana? Pugu pulang ti si emak orang teh. Oh. Ari Neng Esi ka ciri aya. Dia teh aya siapa cek nanyakeun maneh wae sia Wah. teh. Ya aku euy. Puguhan. Geus kumaha nanyakeun anak? Pugu nanyakeun wae pokona mah. Asa pira aku kamari ge nyebut juga badut ancol ka pacet teh. Maknya Asli pira aku ayeuna nanyakeun wae. sakitu maneh pang kasepna oge jaba beunghar anyar disebut badut ancol asa mungkin. Sakieu keren disebut badut ancol ku Neng Esi. Matak heueuh lah disebut judes oge Neng Esi teh. Lah henteu mah mungkin da bieugeuna nanyakeun wae, nanyakeun Pace. Teh nur juga nu muriang kitu eta. Pugu heueuh keur lieur ieu teh Pace. Jaba loba pangabutuh, jaba budak cangan mere we ieu teh. Sugan atuh Pace maneh boga aya meureun. Oh. Aya ya. Bener ya teh. Bener ju. Artinya Pan pace mah beunghar. beneran maneh mah da beungharnya bager pokona pang-pangna lah segalana jeung Pace. Kan nya tuh. Aduh keren kieu. Ke atunya Pace ieu ditarimanya ku abinya. Nuhunnya ieu nya. Ya sami-sami Ya. teh. Ini Si kurang bukanya ieu teh duit teh. Anjir gitu. Loba nih ieu teh. 350, hutangan 200. Sesana lumayan lah. Aja ngadepo mah. Sugan we engke meunang. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam. Cek ya cek geus nyamu cek. Kosim lapar cek. Lapar we. Beasna mana? Emang si Pace cara nganterkeun ka cek? Anu cerita mana yang lintas si Pace? Aduh si Pace. Kayak terus kosim lapar kumaha ya cek? Oh, lapar, nang dahar. Iya cek. Bener. Dah. Aduh cek apa ya cek? Nitah deui. Aduh, kok dong ngasih Pace? Teang ku aing siapa Pace? Tuh, si Pace geuningan. Jangkar ke teh. Aing nepi ka kieu. Ku aing disiksa siapa Pace? jangkar kehe di kalah motor. Udang sih baba. Aduh. Mang, aya naon mang mun ruas kieu aduh. Aya naon jangkar ke? Aduh. Dia sia. Mang. Naon? Ari duit ka manakeun? Dipikeun ka teh Nur. Nah, naonan dipikeun ka teh Nurpan ku aing teh pang meulikeun beas. Udah karunya sudah tinggal itu. Kehet ngomong wae yuk, Bang. Tulung mang, tulung lah mang. Mang, tulung. Tulung jangkar kehe di sia teh gara-gara sia tarang aing nepi ka di babu ku si Ece. Pura mang, tulung lah ayeuna mang, tulung. Hayang nulungan lagi. Lebok si Babal. Aduh. Mang, tulung mang, tulung.